Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika jeung nya kitu deui wajib fisa iril akhlaqi dina sasesana akhlak nahwul judi saperti berehan wal bukhli jeung koret wal jubni jeung borangan wal jaroati jeung berani wat takabburi jeung takabbur atanapi gumede wat tawadhu'i jeung tawadhu atanapi handap asor wal iffati jeung karaksa agama wal israfi jeung leuleuyheun wat taqtiri jeung ngarupekeun napakah wa ghairiha jeung liana itu nu kabeh fa innal kibara da sanya-nyana takabbur atanapi gumede wal bukhla jeung koret wal jubna jeung borangan wal israfa jeung leuleuyheun haramun eta haram hukumna wala yumkinu jeung moal kongang naon at-taharruzu ngaraksaan hak tina itu nu kabeh illa bi ilmiha kajaba kalawan nganyahokeunana itu nu kabeh wa ilmi ma jeung nganyahokeun perkara yudodu anu jadi lalawanan itu ma hak kana itu nu kabeh fayaftaridu maka pardu ala kulli insanin kasakur jalma naon ilmuha nganyahokeunana itu nu kabeh qad sunnafa jeung nyata parantos ngarang saha as-sayyidu sayyid dunungan al imamu anu jadi imam al ajallu anu agung asy-syahidu anu maot syahid Nasiruddin Abul Qasimi tegasna Syekh Nasiruddin Abul Qasim kitaban kana hiji kitab fil akhlaqi dina mertelakeun akhlak wa ni'mama jeung ari itu kitab eta kitab anu pang sae-saena perkara sonnafa anu parantos ngarang itu Syekh Nasiruddin Abul Qasim kana itu umma fayajibu maka wajib ala kulli muslimin kasakur jalma anu Islam naon hifdzuha nalarna itu ilmu akhlak wa amma hifdzuma jeung anapun ari nalarna ilmu perkara yaqau anu tumiba itu ma fi ba'dil ahayyini dina sawareh pirang-pirang mangsa fa fardun maka eta fardu ala sabilil kifayati netepan kana jalan fardu kifayah ida koma di mana-mana ngadegkeun bihi kana itu fardu saha al ba'du sawarehna jalma fi baldatin di hiji daerah sakoto maka gugur itu fardu anil baqina ti pirang-pirang anu sawarehna fa lam yakun maka lamun henteu kabuktian fil baldati di daerah sahaman jalma yaqumu fa ilam yakun maka lamun henteu kabuktian fil baldati eta tetep di hiji daerah sahaman jalma yaqumu anu ngadegkeun itu man bihi kana itu fardu kifayah ishtaraku maka rerenjengan itu ahli lembur jami'an bari nasakabehna fil ma'thami dina dosa fayajibu maka wajib alal imami ka imam naon ayya muro yen marentah imam hum ka itu ahli lembur ahli daerah bidzalika kalawan migawena itu fardu wa yujbiro jeung maksa imam ahlal baldati ka ahli nagara wa yujbiro jeung yen maksa imam ahlal baldati ka ahli nagara ala dzalika kana migawena eta fardu faqila maka dicaritakeun naon bi anna ilmama kalawan saenyana nganyahokeun perkara yaqau anu tumiba itu ma ala nafsihi kana awakna hiji jalma fi jami'il ahwali dina sakabehna pirang-pirang tingkah bimangzilatit ta'ami eta tetep kalawan samartabat jeung kadaharan labudda anu misti eta maujud likulli ahadin katiap jalma min dalika tina eta to'am wa ilmama jeung sanyana nganyahokeun perkara yaqau anu tumiba ma fi ba'dil ahayyini dina sawareh pirang-pirang mangsa bimangzilatid dawai eta tetep kalawan samartabat jeung ubar yuhtaju anu dipikabutuh naon ilaihi itu dawa fi ba'dil awqati dina sawareh pirang-pirang waktu wa ilman nujumi jeung saenyana ilmu nujum
ilmu perbentangan bimangzilatil marodi eta tetep kalawan samartabat jeung gering fata'allumuhu maka ari diajarna itu ilmu nujum haramun eta haram li'annahu karna saanyana ilmu nujum yadurru eta ngamadaratkeun itu ilmu nujum wala yanfa'u jeung henteu manfaat itu ilmu nujum wal harabu jeung ari kabur min qada illahi ta'ala tina kodo atanapi pamasti Allah Ta'ala wa qadarihi jeung tina papasten Allah Ta'ala ghairu mumkinin eta anu henteu mungkin. Fayan bagi maka penting likulli muslimin kasakur jalma anu Islam naon ayyashtaghila yen katungkul itu kullu muslim fi jami'i awqatihi dina sakabeh pirang-pirang waktuna itu kulli muslim bi dzikrillahi ta'ala kalawan dzikir ka Allah ta'ala wa du'ai jeung ngadoa wa tadarru'i jeung DP-DP wa qiraatil qur'ani jeung maca Al-Qur'an was shadaqati jeung pirang-pirang sedekah ad-dafi'ati anu nolak lil balai kana balai wa yas'alu jeung nyuhunkeun Allah wa yas'alu jeung nyuhunkeun tiasa atap kaluhur berarti wa yas'ala jeung yen nyuhunkeun itu kullu muslim Allah Ta'ala ka Allah Ta'ala al-afwa kana pangampura wal afiyata jeung kana afiyah kasehatan fid dunya di dunya wal akhirati jeung di akhirat liasuna supaya yen ngaraksahu ka itu si kulla muslim saha Allah Ta'ala anil balai tina balai wal afati jeung tina pirang-pirang panca bahaya. Fa innaman dasanyana jalma ruziqo anu dibere rezeki itu si man ad-du'a kalawan bisa ngadoa lam yuhra maka moal dihalangan itu si man al ijabata kana diijabahna doa. Fa in kana maka lamun bukti naon al bala'u balai muqaddaron eta anu geus dipasti yusibu maka bakal kena itu bala hu ka itu si jalma la muhalata henteu mustahil deui eta mawujud walakin yuyassiru tatapi na ngagampangkeun Allahu kasijal punten ayat kapayun fa'ilna walakin yuyassiru jeung tatapi na ngagampangkeun hu ka itu si jalma saha Allah Ta'ala alaihi kana itu balai tawa kana nandangan itu balai tanapi musibah wa yarzuqu jeung mereka sobaran Allah hu ka itu si jalma dipayun pan kasobarana ge wa yarzuqu jeung mere rizki Allahu kasi jalma as-sabra kana kasobaran bi barakatid du'ai kalawan berkahna doa. Allahumma ya Allah illa idza ta'allama kajaba di mana-mana diajar itu si jalma minan nujumi tina ilmu nujum kodroma kana kira-kira na perkara ya'rifu anu nyaho si jalma bihi kalawan emma al kiblata kana arah kiblat wa auqatis sholati jeung kana pirang-pirang waktu salat fayajuzu maka meunang naon dalika itu ta'allum maksudna belajar ilmu nujum wa amma ta'allumu ilmi tibbi jeung anapun ari belajarna ilmu kedokteran fayajuzu maka eta wenang itu ta'allum li annahu karna saanyana itu ilmu tib sababun eta jadi sabab minal asbabi tina pirang-pirang sabab fayajuzu maka meunang naon ta'allumuhu diajarna itu ilmu tib kasa iril asbabi seperti sasesana pirang-pirang sabab faqad tadawa maka nyata kantos lalandong saha an-nabiyyu sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa qadukiya jeung nyata parantos dihikayatkeun anis Syafi'i katampi ti Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala naon annahu saanyana Imam Syafi'i qala eta ngadawuh Imam Syafi'i kana lafad al ilmu ari ilmu ilmani eta
aya dua ilmu. Ilmu fiqhi tegasna hiji ilmu fiqih lil adyani pikeun agama, wa ilmu tibi jeung kaduana ilmu kedokteran lil abdani pikeun pirang-pirang badan. Wama waro'a, wama jeung ari ilmu perkara waro'a dzalika anu tetep ma di satu kangeunana itu ilmaen, bulghatu majlisin eta kacukupan atanapi papaes riungan. Wa amma tafsirul ilmi jeung anapun ari tafsiran ilmu fahuwa maka eta ari itu tafsirul ilmi sifatun eta sifat yatajalla anu jelas terbuka itu ilmu biha ku itu sifat liman kajalma qomats. Oh al-madhkurun jadi yatajalla tina yatajalla deui. Yatajalla anu jelas terbuka biha ku itu sifat liman kajalma qomats anu ngadeg itu sifat qomats anu ngadeg naon hiya itu sifat bihi di eta man naon al-madhkuru anu geus dicaritakeun. Fa'il tina yatajalla. Wal fiqhu jeung ari ngaran fikih ma'rifatu daqo ikil ilmi eta nganyahokeun pirang-pirang jero na ilmu. Qala parantos ngadawuh saha Abu Hanifah Imam Abu Hanifah rahmatullahi taala alaih amin. Kana lafaz al fiqhu ari makna fikih ma'rifatun nafsi eta nganyahokeun hate. Makana perkara laha anu tetep manfaat kana itu nafsi wama jeung kana perkara alaiha anu tetep madarat kana itu nafsi. Waqala jeung ngadawuh Imam Abu Hanifah kana lafaz mal ilmu henteu ari ilmu illa lil amali kajaba eta tetep pikeun ngamalkeun bihi kana ilmu. Wal amalu jeung ari ngamalkeun bihi kana ilmu tarkul ajili eta tinggal anu buru-buru. Maksud anu buru-buru teh nyaeta dunya lil ajili pikeun anu engke-engke maksudna akhirat. Fayan bagi maka penting lil insani ka jalma naon Allah yaghfala yen ulah poho itu si insan an nafsihi tina awakna insan. Wama jeung perkara yanfa'u anu mantak manfaat itu maha kana itu nafsi. Wama jeung perkara yaduru nu mantak madarat maha kana nafsi fi ulaha di dunia na itu nafsi wa ukhroha jeung di akhirat na nafsi. Fayastajliba maka ku ayana kitu teh narik-narik itu si insan makana perkara yanfa'u anu mantak manfaat maha kana nafsi wa yajtaniba jeung ngajauhan itu insan makana perkara yadur nu ngamadaratkeun maha kana nafsi. Kaila yakuna supaya yen bukti naon akluhu akalna insan wa ilmuhu jeung ilmuna insan hujjatan eta jadi hujjah alaihi madarat ka itu insan. Kaila yakuna supaya yen teu bukti naon akluhu akalna insan wa ilmuhu jeung ilmuna insan hujjatan eta jadi hujjah alaihi madarat ka itu insan gitu. Fa yazdada maka tambah-tambah insan ukubatan kalawan siksaanana na'udzu nyuhunkeun pangraksa abdi sadaya billahi ka Allah taala min sakhatihi tina bebendukna Allah wa yaqabihi jeung tina siksaanana Allah. Wa qad waroda jeung nyata parantos kawarid min manaqibil ilmi tina pirang-pirang keagungan ilmu wa fadhailihi jeung pirang-pirang kautamaan ilmu naon ayatun pirang-pirang ayat wa akhbarun jeung pirang-pirang hadis sahihatun anu sahih masyhuratun anu masyhur lam nashtaghil anu moal katungkul kaula sarerea bizikriha ku nyaritakeunana itu nu kabeh ayat akhbar kaila yatula supaya yen teu panjang penjelasan naon al-kitabu ieu kitab. Kantun
Faslun fin niyati fi halit ta'allumi. Cekap wallahu a'lam bissawab.